teh aya surat Al-Falaq, aya deui surat An-Nas. Surat Al-Falaq sareng surat An-Nas teh surat kadua terakhir dina Al-Qur'an. Insya Allah sadayana anu hadir di dieu parantos uninga surat Al-Falaq parantos hafal oge surat An-Nas. Neme oge dina tawasul diawaskeunnya surat kulhu. Surat kulhu teh asli nama namina teh surat Al-Ikhlas. Falaq cenah, kulhu falaq binas cenah. Falaq teh surat Al-Falaq, binas teh surat An-Nas. Kumaha surat Al-Falaq teh berbunyi teh Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kade dina surat Al-Falaq mah upami diwaqofkeun dina akhir ayat kedah dikolkolahkeun sadayana ayatna oge. Kolkolah teh negetog. Qul a'udzu birabbil falaq. Negetog. Sadayana min syarri ma khalaq lamun diwaqofkeun. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Qalqalah teh naon hartosna? Neg, tog, mantul. Ab, aj, ad. Huruf qalqalah teh aya 5. Baju di toko, ba huruf ba, ju huruf jim, di huruf dal, to huruf to, qaf huruf ko. Baju di toko rumusna teh. Baju di toko teh ba, jim, dal, to, qaf. Upami huruf nu 5 eta disukunkeun kedah negtog macana ab, aj, ad, ato, ako. Kartos kusadayana. Tah, tekenging kieu maca teh waqaf sanes, wasol sanes. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa mi tah eta teh waqaf sanes. Wasol henteu da teu nyambung. Upami wasol mah di barisan akhir huruf ayatna teh Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa mi tuh eta wasol. Keuna engke deui we. Kitu we intina mah ngaos tajwid kali-kali mah nya dina ieu pangaosan teh. Janten kinten-kinten teu uninga atanapi teu tiasa wasol ngawasolkeun hiji ayat kana ayat salajengna mending keneh waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Waqaf teh berhenti hartosna teh. Cirina berhenti kudu ngarenghap heula walaupun ngarenghapna teh pondok. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh, min syarri ma khalaq ngarenghap ta eta waqaf. Janten ngaos Al-Qur'an teh kedah ngange tajwid. Malam yujawwidil Qur'ana asimu. Saha wae jalmi nu ngaos Qur'an teu nganggo tajwid doraka hukumna teh. Nu mata kedah nganggo
Wid.